Pojok NJP Ngubara ngabuat budaya urang. Napak jagat Pasundan teh sami sareng urang keur nyukcru hiji tempat lakon anu ngajarkeun kebaikan kudu bari bener. Tuh, Ulah bari juga nya urang aya dengan Kuninga kemangna lebet dongengna teh yen urang teh kahirupan teu bisa lepas tina kemang. Di ngawitan urang keur di kakandungan, dimana ku Cikemang, telah dilahirkeun, disepitan, ditikahkeun, juga urang dikaluat ge dikubur kemang. Jaipong, baru bang pap, ada kenangan tuh. Oh. Tidinya asal jaipongan teh. Entong bawang, entong ngerasa kuno lah nonton wayang gitulah. Sebetulnya tidak suka itu karena tidak kenal, tak kenal maka tak sayang gitu. Aya sesuatu anu ruh gitu tina suling gitu. Mahal pisan sesuatuna gitu. Mun urang bener-bener diajar, da musik mah bahasa musiknya universal. Di nu kasenian mah sakumaha ramena ge tidak pernah berdarah-darah. Tah, anak muda milenial borak ngolah di dia tah yuk urang tunjukkeun ku karya anu nyata. Makanya saya mencoba album-album baru yang memang bertajuk mengajak kaula muda untuk lebih gairah lagi pada seni tradisi kita. Seperti itu. Harapan saya sederhana ya, kita banyak, jadi jangan hanya dianggap bilangan, tapi harus diperhitungkan. Pemain di kita kan luar biasa, dan itu yang harus muncul. Orang video lah, orang kan bisa segmen gitu guys. Yang kenenya Punya amang teh memang kayak gitu. Sing saha-saha nu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka debt collector. Kamarana wargi dulur coklat